Nyait sampai oyek anu tos dikeuman 3 hari lanjut dilebetkeun kana karung lanjut deui diperetan lanjut deui dipoekeun kana nyiru atos moekeun oyek mah lanjut weh muka paket. Tah di dieu teh abdi bade neang sampe anu tos dikeuman 2 hari tah ku abdi teh ditingali weh si cainana teh entos kiruh geuningan. Teras we ku abdi teh dibuang si cainana teh terus we ku abdi teh dipletekeun si sampeunana teh masih keneh rangu. Mohon ieu masih sampeuna teh teu acan jadi oyek matakan ku abdi teh dicuci deui we meus-meus dibuang deui caina dugikeun ka herang dicuci deui. Da ieu teh masih keneh can jadi sampe oyek matakan ku abdi teh dicaian deui dikeuman deui janten ieu teh diteang poe isukana deui. Janten ieu teh di hari katiluna nya tah ayeuna mah tos jadi sampe oyekna ku abdi teh bade langsung we dicuci meus-meus nya tong tarik-tarik teuing da ieu mah pantos ancur sampeuna. Tah di dieu oge ku abdi teh diasaan heula sampeuna bilihna haseum tapi alhamdulillah teu haseum da tiap hari oge diganti caina. Lanjut we ku abdi teh dilebet-lebetkeun kana karung abeh babari meretna sarengna deui teu seueur kitu anu kabuangna. Emang rada hese ieu teh meretna tapi da ari di dadet-dadet mah nya saep we geuning caina tuh ayeuna urang bahekeun weh kana nyiru. Da sampe oyekna teh ku abdi bade dipoekeun heula dugikeun ka garing tadina mah bade hoyong nasi tiwul abdi teh tapi nya da kudu sakedik ieu sampeuna oge pami didamelkeun nasi tiwul mah moal tiasa meureun ngadamel opakna oge. Bari diamparkeun kana nyiru bari diremes-remes ku abdi teh supaya leuwih bubuk tah ayeuna mah entos ngampar sadayana kana nyiru lanjut weh ayeuna mah urang enggal-enggal dipoe abeh tereh garing. Paling oge 3-4 harian ge ieu mah tos garing da geuning cuacana teh ayeuna mah panas pisan geuningnya pol pisan tiap hari teh ieu mah usum halodo teh nyaan. Saatos moekeun oyekna tah di dieu teh abdi bade muka paket tapi bade nganterkeun heula ieu mainan barudak tadi bade katongohkeun heula. Muhun nyaeta ku cenah hoyong uwi hoyong main di tongoh ai tos dikatongohkeun keukeuh geuning di dieu keneh. Ieu caritanana teh abdi mesen paket tina online paket naon coba nyaeta paket peuteuy da nyaeta di lembur abdi mah nuju henteu musim nyaeta pamiarsa matakan nya entos we mesa dina online nya sakieu mah lumayan nya pamiarsa isinana teh geuning seueur aya 14 biji tina sapapanana teh abdi meserna anu sapaketna isi 5 papan tah ieu teh teu 20.000 acan abdi meserna pamiarsa aya oge nya anu paket 10 papan tah bilihna pamiarsa aya nu hoyong samian oge meser peuteuйna mangga nya tinggal check outna di keranjang. Menurut pamiarsa ieu mahal atanapi murah.